keur ngaramet Pakai ngaramet pakai maut. di Gemrong Lentah. Di Gemrong Lentah kumaha? Itu teh kijung maut ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunutnya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunnan beak getih. Disedot ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuli numpuk teh. Aduh. Paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung meureun. Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka-18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Aing geus dikeureut. Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta genek. Keur mah di luhurna jiga ranca. Mereka lain kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah, Naon? ayo orang teh dek ke mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyaoni dari gaji. Hari emak ke mana, Bah? Emak ke mana? Pan maot. Ayo maot teh naon? Ayo maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Ya mah. Kalau teh Bandar Bawang, Abong bebenyit. Abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup dimaotkeun deui, jadi hirupkeun deui di ditu. Itu Eta teh kita lete. urang ka Allah atuh yuk ah. Dek naon? Orang nepungan emak. Emangna Allah teh eta teh supir angkot. Berukan Ya, teh. kuwu. Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. Udah Allah teh copet. Sia teh kabina-bina deui. Berukan si Ius. Alah, ampun. Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Manya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh, gengge. Juga aing tempe. Alah. Abah, Naon? ujang yang disunatan, Abah. Karunya teh anak. Oke, geus boga duit. Nah, da disunatan mah lain ku duit, ku peso. Apa eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Ada disunat teh. Oh, ku Abah keretna atuh tong mitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu Allah ka becus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. Pada boga keahlian. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea. Pada boga keahlian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu manfaat. Itu. Abah, Naon? hayang disunatan, Abah buru-buru. Heeh, engke tenang geus boga duit gede.
Dia aya wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang maca Quran, Teu meunang ngaji. can disunatan. Wah. Cek saha teh. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Da budak ieu ku daekna teh untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. Heeh. Ada rek ablas heula dek henteu. Nu penting mah diajar. Ku daekna ge untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Enggak ya teh diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Cageunih. Tak ini bisa. Teteh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Alif, Ba, ta, sa, ai alif teh bisa dibaca A, bisa dibaca I, bisa dibaca U. alif teh Iya. Sudah nepi ustad. Gara sok ku abah bacana. Ejah. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. a i u. Tak itu. Gitu, tapi pintar budak. Heeh. Alif naon be teh? Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. I a u. Itu. Bisa dibacaan. Bisa dibacain. Bisa dibacaun. Allah, eta budak. Lamun hayang in Bisa ditangwin atau bisa alif ning hareupan nun. seperti Alif nun mati jabar an. Oh, eta geus kadinya budak. Atau alif tangwin jabar an. Alif tangwin JRI. Alif tangwin PSU. anturkeun. Heeh. Ulah di Heeh. bawah. Ulah di bawah ngalonye. Budak teh. Bukan jadi lebih. Aya hante, aya alif ning hareupan nun. Model Alif nun mati jabar an. Oh, Sok abah diajar. sok diajar. alif nun mati katabrak. Si belehung. Itu katabrak dari anak asli. Nepi ka kokosehan. Enggak, seringnya. B, tangwin jabar ban B, tangwin JR bin B, tangwin PS bun. Bantingkeun. Ban bin bu. Ban bin bun. Heeh bener. Mending awam pisan kena agama. B jabar ba, B JR B, B PS bu. Bakakak. Babi bu. Tidak bisa. Dasar kolot belegu. Tak gitu. Abah, Naon? ujang hayang motor, Bah. Naon? Ujang hayang motor. Wah, sia. Mulai lahir. Can wayah. Kudu boga SIM, kudu geus dewasa, geus umur 18 tahun, 17. Can sawawa maneh teh. Mereka genep tahun. Hayang motor, Abah. Aduh, tekuk keke. Gablek duit di mana? Ngiridit, Abah. Coba. Wah, Teu gablek uang muka. Tak ngiridit. buru-buru, Abah. Kudu boga kartu kulawarga. Pan aya di Abah kartu gaple. Si goblok. Bawa menang. Abah buru-buru hayang motor, Abah. Kudu boga Sia teh. tekuk keke. Aing oge teh di baju borora meuli motor. Buru-buru, Abah. Naon teh sia murucut? Kapan kita tadi hayang motor teh. Lain dibawa ke WC. Hayang modal budak teh meureun nya. Nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh. Iya beteng euy ngiridit, nyalingit. Alah, deuleup tongong aing kapodola. Lawan kacai gitu.